Telepon Ibu Abjad ayeuna. Sahayanya non telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, damang. Pangesto, ieu sareng saha manawi? Abdi sareng mamahna alfabet. Mamahna alfabet. Mun ibu kumaha manawi aya pikir saeunaon? Ibu hapunten eta di wagalnya. Sawi Ya pun coba enjing kene eta aduh ya Allah abdi teh izin sawios ibu. sama mohon. Manawi aya naon? Ya mana bade naroskeun Ibu. Manawi Ibu karesepna naonnya? Karesep abdi. Muhun. Tuangeun atawa nepi naon? Naon eta mah bade tuangeun, bade Barang heula aya naon atuh ieu teh sok keluar. Iya mah biasa we mah abdi mah geuning sok kumaha abdi mah sok jogjon gitu ari aya kahaturkeun nuhun teh kitu teh panginten Ih, teu kedah abdi geuning repot abdi teh raos. adi raos-raos Teh kayak gitu Adidas abdi mah karesep. ngalujak geuningnya mohon teh sawios iya gini abdi mah nomor sabaraha manawi Ibu? Yeuh abdi mah ikhlas ridho ngawulang urang kalih teh nomor 39. Oh gitu. Muhun Itu kamu Ibu. Pan Ibu teh ya Allah menitos ngabimbing bukun anak teh pan bade 3 tahun. Ih Albert mah atuh da jalmi bager urang kalih mah. Sanaos teh acan dibagi rapot ke abdi masuk teu kiat Ieu sok pamitia samanya ibu nu duanana teh tina adienda mohon enggak Tilu salapan. Ibu teh ieu teh kayak gitu Bu. Teu sawi Pilih halebat karena gratifikasi nu sapertos kitu. Aya kitu mah moal. Ada teman teu pira eta mah hadiah. Mu teh kayak aya buktos Ucapan terima kasih. Mu teh kayak aya buktos gitu. Insyaallah moal paling di status. Ay, alah bakungan teh moal. Sing tenang we pokona. Tilu salapan datang. Mohon. Hatur nuhun Ibu. Mah Ibu sami-sami ibunya. Ulah sok sagala wae. Mohon moal. Tenang we pokona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.